panas. Ini teh asa bau apa ya, Neng? Kamu ngambek nggak? Enggak, aku mah nggak ngambek. Emang bau apa? Serius? Kamu hitut ya? Iya mah gitu, sok seuzon ke aku teh. Ih, nggak suuzon, Neng. Cuma nanya, ya udah kalau nggak mah tuh. Pak. Tapi asli Neng, beki dia teh asa beki menyengat. Kamu hitut ya? Enggak hitut aku mah ih. Ya terus atuh ini teh bau apa? Asa nggak pantas ka ambeuna oge. Enggak, aku mah nggak hitut. Ya terus? Cuma aku mau busia. Ayo kumaha mau mobilan teh tuh itu bisa. Enggak saya tuh bisa mah ngedog. Ini Masih hayang mau. Oh lihat teh. nyakari kacahi atuh yang modal mah. Keresek euy. Rek naon eta nyaklan keresek. Geus maneh mah cicing tong sok loba omong. Nah, yang modal. Tong kaneh. Gusti nyaan abang hirup susah. Dahar gini eueuh deung-deung aja. Mantap anjir. Ya Allah. Turunkeun atuh degeuna tempe wae malah tadi. Beuh degeuna pisan dia gede teu ngarareuna. Eta rek dikamanakeun. Nya kepicir atuh aya sia. Bikin ka mana? Dipicin ku aing kana kenteng. Sok diomongeun wae eta teh. Geus cicing maneh sut cempe ulah gandeng. Sia eta naon? Iya meureun Gusti nuhun tos ngabulkeun nya permintaan kuring. Stop adem kam jadol sia naon ieu mah geuning. Waduh Sia mah sok diomongeun wae. cicing maneh jempe tong sok loba carita. Ieu mah mau tang teu pagawean budak dua eta tah. Waya kieu mican waduh ka mana karep di. Nyaho aing keur nyatu teh nyawa degeuna subuhan caduk di. Goblok sia. Tuh kurangnya naon tuh tingali tuh kumaha. Sia kehen miceun caduk teh kemana wae sia. Gadal teh. Naon bi eta mah lain teh jelema teh ucing. Pirakus ya caduk ucing bu jengkol. Ucing geus sadar jengkol. Ya ke atas naik. Ya tuh. Nah, kan udah nyampe. Bentar ya kusut ya. Sama kucing tega ke aku teh. Aing teh haus. Oh, kusut haus ya. Bentar ya aku ambilin minumnya. Ya benar. Nin. Mantap. Ini kusut, aku bawa air untuk kamu. Mana? Ini minum ya. Gimana? Atuh, kurang manis. Tambahin gulanya sedikit biar manisnya sama kayak aku atau iya kusutku. Aku ambilin lagi ya.
Mantap ini. Ini aku bawakan lagi. Kamu minum ya? Nih, kasihan buat kamu. Enak kan? Kurang manis sedikit lagi aku. Kurang lagi kamu. Ya aku sabar dulu ya di sini. Aku ambilin lagi. Oke. Betul lagi. Nope. Mantap. Ini pas buat kamu, minum dulu. Ya, nih. Gimana? Oke kan? Iya. Sekarang aku buka ya, aku shoot. Ya aku tuh udah nggak sabar. Ya sabar dulu tahu. Bapak sarang terus sami gitu ya. Neng, bapak sareng siaan mati perut kahiji, ketika perut anu katilu ge tos di dieu. Saya bukan pemimpin kalian. Saya juga bukan ketua kalian. Saya hanyalah kakak, abang, lancip, atau terserah marang. Seperti halnya dulu Kang Usman babarengan jeung Alura. Kita bukan kelompok ataupun geng ataupun apalah yang mereka bilang di luar sana terhadap kita. Kita adalah keluarga. Kita dipertemukan karena bisnis. Bisnis yang sekarang kita lakukan, please atuh sia teh. Salila kita babarengan, salila urang babarengan ayeuna. Can pernah aya hal anu disusumputkeun. Komode rahasia-rahasia di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Ayeuna urang rek nanya. Saha nu maok bensin aing? Anjing beak. Duit beak di. Anjing. Jadi iya nya gerombolanan teh anu meresahkan masyarakat. Maksud kamu apa? Tong loba alasan. Urang nyaho marane komplotan anu sok meresahkan masyarakat. Tok aya nama ku aing ditarangtang hiji-hiji. Maneh saha? Datang-datang riweuh. Wani-wani nangtang. Hayang teh bisa balik. Geus tong loba bacot. Maraju maneh.
Ya Allah, bensin aing salamet.